kuduna mah ieu oge lurah turun tangan ke ajengan-ajengan teh gitu. Satuju kakuping kalurah hari hayang jadi deui we sing janten salamina ya kan tadi terus perjanjian satungtung can kabere kabeh terus satungtung umur jadi lurah ya itu hoyong atuh Mang Banser jadi lurah kan emang jangan duduk pingsan duduk atuh nah duduk drak nah duduk drak Moal Banser mah dari didikan ti dituna kayak gitu menjaga ulama dan kiai seperti itu makana ajengan sekitar di wilayah ieu aya Banser mah dijaga we mereka itu dijaga mereka dieu tepikeun ka WC dijaga we arek nyanung tepikeun ka teu jadi aya Banser dijaga wae aduh ya sona mending ngeunaheun kieu alhamdulillah urang mana mah urang dieu urang doakeun ku sadayana sona ieu raoseun ieu urang doakeun sing asup ka surga amin jeung son-sona ameh di ditu bisa karaokean alhamdulillah ada mama ya nama dia mau ngaji hara rese jika tadi ditanya osok ngaos mah ngaderes Al-Quran osok tara hah tadi eta 2 ayat tepikeun ka teu uninga astagfirullahaladzim cik sekali deh ka mama ya dulu aku suka padamu dulu aku memang suka anjay di bawah dangdutan mah kabeh calawang sing horeng lain di Bandung wae di Kiara Payung di Garut oge ibu-ibu resep dang well hanya dia bener diajak dangdut Kang request dangdut mengejar badai percuma ku berdayung di air yang deras percuma ku bersampan di lautan luas aya mang lagu eta aya entong geng bubar nah gitu mah hapunten nu kasuhun geuningan umatnya dibagi 4 bagian kade ajengan tong cedikan lamun misalkan aya ajengan anu ngaji teh manikot ngabodor turun-turun eueuh pulungeun berarti eta ajengan keur maraban anu awam aya deui kiai anu ngabahas teh bodor plus aya ilmuwan eta teh keur maraban salikin santri jeung jalmi-jalmi anu keresep ngaji aya kiai teh anu ngaji teh serius bodor-bodor acan ta eta teh keur maraban anu wasilin jeung arifin kahartos mah ta mudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun yuswa sehingga urang ditepangkeun deui jadi lamun aya anu syukuran aya anu hajatan aya naon wae entong menang sasaha itu makana mah ieu kudu kersa sia murang kali tadi pasantrenkeun dijununkeun si ngalalati kana ilmu sabab Allah naikkeun derajat harkat martabat derajat nu boga ilmu ye jalma anu bodoh mah ye nu teu boga ilmu hayang beas 3 karung 5 karung teh kudu 3 bulan kudu ngebon heula kudu nyawa heula nu boga ilmu mah turun tina panggung tinggal balikna bakal mawa beas sakarung teu kudu 3 bulan sepakat mah sok si awas panitia rasa maneh kadulur temahanan beas dicirian ku dewek kok mau kadulur kudu bager tara datang di onang emangnya gue jaya langkung nah gitulah apunten tah kudu kitu mah sok anu tani mah hayang cau kudu ngebon heula ngadagoan heula 3 bulan 4 bulan tingali abdi
balik di dia langsung bakal aya cau, aya ranginang, aya opak, aya bakakak, aya tumpeng. Tah gitu, ya tolong catat panitia. Gitu, makana mah kasadayana asing sarehat sadayanan urang dia. Nya tah sakitu heula teu tiasa lami-lami teuing, ieu tos sajam setengah. Nya umat masih keneh hoyong onang deui. Nya onang deui. Nah, gitu. Urang ngadoa heula ka sadayana, angkat pandangan sadayana. Ayeuna akhir zaman mah memang tos waktuna gunung dihancur-hancurkeun mah. Cai ditaek-taekkeun. Bumi digenjlang-genjlong. Nya ku ayana kitu jalma anu beruntung kiamat moal waka diadepkeun saur Allah salagi di alam dunia masih kene aya nu nyebut la ilaha illallah atau nabi Allah 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 Allah. Jadi jalma anu pangsakti-saktina teh lain bisa hiber, lain bisa asup ke alam taneuh mah nya, lain anu maot hirup deui, lain anu bisa nyegah datangna kiamat nyaeta jalma anu maca la ilaha illallah eta anu pangsakti-saktina mah. Angkat pandangan sadayana, mudah-mudahan wilayah ieu ditebikeun tina musibah, amin. Akhir zaman laut ditaekeun, gunung dihancur-hancurkeun, di masih dijauhkeun, sing disalamatkeun, amin. Ya, ieu murang kali urang sadayana mah urang doakeun sing jararunun, sing bararagja, sing palalinter, sing saroleh, nya sing garade milikna. Atuh carogena usahana nu wae keun bae nu penting mah boga duit. Ngahasilkeun duit atuh teu ngahasilkeun nu penting mah jag-jag, nu penting mah sehat. Amin. Nu penting mah resiko tercukupi. Amin. Tah ku sabab ayeuna akhir zaman urang tolak bala, mun tolak bala teu kenging kieu ngadoana kudu kieu. Mun tolak bala, kieu sadayana mah. Tolak bala berarti kieu, mayun. Mudah-mudahan wilayah ieu dijauhkeun tina musibah, amin. Dina pergaulan bebas, amin. Sing dijauhkeun tina narkoba, amin. Perkara-perkara anu ngarugikeun jeung ngaganggu kana keamanan masyarakat, agama jeung bangsa sing dijauhkeun, amin. Angkat sadayana, angkat. Dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos eta season kahiji. Ayeuna season kadua kan cenah ngalembur. Nah jeung arek baralik. Teh season kahiji. Astagfirullahaladzim. Cenah ek tepi ka jam 2. Kade ieu season kadua kade tempoho panitia. Hadirin sadayana anu mulya, ieu hitung-hitung khutbah kadua ngabahas tentang muludan. Punten meh tambah-tambah keyakinan mah. Nya Allah ngadauh dina Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wallahu alam bi muradih, ucapkeun ku anjeun Muhammad, bi fadlillah kalawan padilah kautamaan ti Allah, wa bi rahmatihi sareng kalawan rahmati Allah, fa bidzalika itu perkara padilah jeung rahmat, falyafrahu urang teh disuruh dititaseuna bunga, sedengkeun padilah jeung kautamaan rahmat nu pangageng-agengna dilahirkeunna Kanjeng Rasul. Makana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngadawuh kieu, man anfaqa dirhaman fi maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sing saha mah anu ngimpakeun hartana sanajan sadirham keur acara mau muludan, kana rafiqi fil jannah, kami bakal jadi bukti engke bakal ngabaturan di surga, amin. Anu tos sedekah kana acara ieu, nyumbang ieu naon wae sing jadi saksi sehingga urang di surga direncangan ku Sayyidina Abu Bakar, amin. Sayyidina Umar ngadauh ibu bapak anu kaduana, man azama maulidan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam, sing saha jalma anu ngamulyakeun ngagungkeun kana kelahiranana Kanjeng Rasul sarua jeung eta jalma geus ngahirup-hirup Islam, amin. Saur Sayyidina Utsman anu katiluna, man anfaqa dirhaman, ya sing saha jalma anu geus kaimpakeun hartana sanajan sadirham
liqiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam infakna teh keur anu maca berjanji, keur anu maca maulid, keur anu ngabahas tentang muludan, anu ceramah. Kumaha saur Sayyidina Utsman rahimahullah, saur Sayyidina Utsman faka'anna masahida waqa'atul yaumil badri wal hunain. Tah jalma anu sedekah kanu kitu mah bakal menang pahala seperti dina perang Badar jeung perang Hunain. Amin. Kitu tah. Nu kaopatna saur Sayyidina Ali, man azama maulidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sing saha jalma anu ngamuliakeun ngagungkeun kana kalahiranna Kanjeng Rasul, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Maokna jalma anu geus ngagungkeun kana kalahiran Kanjeng Rasul bakal keluar di alam dunya kecuali maotna mawa iman jeung Islam. Amin. Tah kitu mudah-mudahan urang sadayana salamina aya dina magfirah jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.